Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Panca Tunggal karangan Kileuk Senep urang sami-sami parantos ngabandungan para wargi sadaya. Yen harita nyontes si tarik nuju ngamuk para wargi sadaya malah mah anjeunna ge nuju ngajajal pangabisa. Ditepakeun para wargi ka musuh-musuhna nu dianggap musuh namung sadayana parantos teu aya nu kiat ngan tinggal Yoga Jaya. Nah Yoga Jaya tiasa ngungkulan pangaweruhna si tarik mangga para wargi sadaya urang sami-sami hanca carios nyambung judulna Panca Tunggal karangan Kileuksa. Ngadenge kitu si tarik asa dipapanas para wargi sadaya. Celeng luncat ngadeukeutan musuh sakolepat geus aya hareupeun Yoga Jaya. Gerakan gancang teu katuturkeun ku panempo musuh. Saha ngaran Andika? Boga ilmu naon pangna kumaha nilangtang ka kami ha? Jawab sia. Cek si tarik bari mureleng ka Yoga Jaya. Sabar kisilah kuring lain rek ngajak tarung. Nangtang sote rek ngajak nyarita nu bener sangkan ulah aya pasalingsingan paham. Cing bandungan heula sing bener ulah kajurung ku nafsu. Bisa nyarita mah. Tangtu hiji siasat ye pikeun nyingkahan bibirang. Sangkan teu disebut keok. Eleh mah eleh we, atuna ulah loba teuing eko jeung bibir. Jajak ka ganang kawas Andika mah teu pantes ngadu letah bari jeung taya ukuran. Mending maju lah. Urang ngadu kasakten jeung kami. Cek si tarik tetep nganggap musuh ka Yoga Jaya. Nu tadina rek ngelingan ka manehna. Nya taya bayana ari kitu mangan samemeh ngadu ilmu pangaweruh dewek dengekeun heula aya omongan kaula. Bek, rek ngomong naon? Andika sombong. Eta sarua jeung salah sabab manusia mah teu meunang sombong. Teu meunang ujub ria jeung takabur. Atuh saja batik kitu ulah babari nuding kanu can puguh. Ulah hayang meunang sorangan kudu daek nalungtik heula nu sanyana. Ngarah teu timbul pasalingsingan paham. Jeung tibatan mumusuhan mending keneh duduluran. Ngarah mangpaatna ka sararea moal nimulkeun karuksakan boh ka dirina boh ka alam. Nah tah kitu maksud kami teh. Cek Yoga Jaya memeh ngagunakeun elmuna ngagunakeun heula omongan nu sakira mata kaharti ku musuh. Tapi si tarik geus kabawa ku para mitra sadaya geus kabawa ngapunten geus kabawa ku nafsu geus kagugulung ku nafsu geus teu narima kana papatah ti batur. Komo datang nati musuh matang tuwe hese ditarimana. Ya bisa. Kami ge boga harga diri nu kudu dibela. Ya, sangkan ulah aya nu lincak. Ta ayeuna harga diri kami dicacampah ku Andika. Geus diruksak sarta digamahan. Tang tuwe kami teu narima sabab ieu hiji panghinaan ka kami. Nah make disebut panghinaan ngahina lebah manana. Ieu tegal milik kami, eta sasatuan milik kami, kabeh nu keur digunakeun ku kami. Sabab kami keur latihan. Tapi nama ke diganggu sagala. Nama ke dihalangan, nama ke ditewakan, paneta teu ngahargaan kanu bogana. Nu mata kami moal narima kitu wae sabab Andika pangheulana ngaganggu kami. Hukumanana Andika kudu modar. Geus atuh bebaskeun atuh kuring mah tari masalah we sarta menta dihampura ngarah teu kapapanjangan. Ulah aya mumusuhan meningge urang silih belaan, silih pikannya jeung silih pika asih. Naon untungna tarung? Cek Yoga Jaya tetep sabar manehna teu babari kapangaruhan ku amarah. Teu bisa. Tetep kudu aya kajadian tarung. Mun geus aya nu eleh kakara bisa eureun, sarta nu eleh kudu talu. Mun teu talu, kudu daek modar. Tak kitu we mah. Si tarik keukeuh ngajak perang. Nyari geus teu bisa dielingan onaman maka jen teuing tapi lamun aya kajadian nu matak ngarugikeun ka Andika ulah nyalahkeun ka kami. Wah tong somong da kabi ge boga kekuatan moal tandingna sok geus tandah ilmu angin kami atawa hayang balap lumbat sok sanu unggul jeung sanu eleh. Heug atuh urang kitu mah sok urang mimitian. Geus teu bisa dicegah deui dua jajaka teh tarung ngadu jajaten. Mimiti nama silih tonjok, silih gitik, silih sepak, silih seren. Lila-lila silih para mitra silih tarik. Si tarik kasedak lantaran ilmu Yoga Jaya lain bantrak-bantrakeun. Tanginas jeung rancingeus. Sakadang musuh, ayeuna geus tepi kana waktuna pikeun ngadu ilmu jeung kami. Ya tada ye. Cek si tarik manehna masang kuda-kuda tuluy ngagayuh angin siga tadi. Ditujukeun ka Yoga Jaya.
Sora angin ngaguru handaruan tapi Yoga Jaya tegimir manehna ngawatak aji kadugalan ngahijikeun rasa jeung acining bumi suku napal kawas dipaku kana jagat. Apuna jan diteu meragu angin topan ge tetep tagen. Teu obah-obah acan teu gedag bulu salamar taya bedana jeung gunung. Najan ditiup ku angin sakumaha tarikna ge ngajegir taya robahna. Si Tarik kaget manehna teu ngarti kana elmu nu dicekel ku Yoga Jaya. Akhirna angin leungit manehna nubruk make ilmu lumpat anu tarikna naningan kilat. Tapi aneh unga ditubruk Yoga Jaya geus nyampak di tukang, gancang lir ibarat kalangkang teu katuturkeun ku si Tarik. Boga ilmu naon sia ha? Hayang ngulinkeun ka aing? Ulah loba omong kisila geura beakeun ilmu Andika ku kami moal burung di ladenan. Tema Yoga Jaya tetep ayem teu gugu. Kurang ajar rasakeun sia. Cileng si Tarik mundur. Geus kitu lumpat nguriling Yoga Jaya mimitina kenor. Tapi lila-lila jadi Tarik malah mah jirimna geus kaciri, teu kaciri para mitra. Salin jinis jadi kalangkang hideung nu muter ngurilingan Yoga Jaya. Maksudna mun Yoga Jaya balangah rek ditakol sirahna. Tapi si Tarik heraneun sabab salilana Surajaya nyang hareup ka manehna. Kawas anu milu muter. Beukeut Tarik nu lumpat, beukeut Tarik nu nuturkeun awak Yoga Jaya kawas nu napal awa jeung awak si Tarik salilana tetep nyang hareup. Tungtungna reg si Tarik eureun Yoga Jaya geus aya hareupeun. Hebat ilmu Andika geus unggul ya unggul. Sabab geus sanggup nandingan ilmu kami, nurutkeun katerangan ti bapa kami, ilmu kami moal aya nu sanggup nandingan. Iwati Resi Kalajati. Sigana wae Andika teh murid Resi Kalajati nya. Cek si Tarik bari melong manehna neguh kana kaayaan Yoga Jaya. Kuring memang boga aki nu ngaran Kalajati tapi lain Resi. Di mana ayana? Cek si Tarik bangun penasaran. Jauh di tengah leuweung sanget mulai nu sanggup ka ditu. Sabab dijaga ku ribuan jin anu mager leuweung. Cek Yoga Jaya satengah ngahalangan sangkan si Tarik ulah init ka tempat akina. Pikeun si Tarik mun hayang nepungan aki Kalajati moal matak susah lumampah. Sabab bisa lumpat Tarik bisa tumpak angin topan cek paribasana. Hanya kal ilmu kuring can cukup, ukur boga ilmu Tarik hungkul teu mibana ilmu kagagahan sejena. Jadi kumaha ayeuna Andika panasaran? Nya, kuring panasaran keneh hayang ngajajal ilmu Andika. Na nya Andika teh jajaga sakti, yuk urang ngadu ilmu sakali deui. Lamun kuring eleh, kuring sejatalu ka Andika. Cek si Tarik masih keneh panasaran. Hayang ngayonan ilmu Yoga Jaya. Padahal ti tadi ge hatena mah geus gimir teu wani ngayonan Yoga Jaya. Gari panasaran keneh mah tapi rek ku cara kumaha. Urang patarik-tarik lumpat mun kuring eleh rek talu. Lamun Andika eleh kudu talu ka kuring. Kami setuju. Pelecet si Tarik lumpat ka kaler sakabeh elmuna dikerahkeun sakaligus. Tapi manehna ngajenghok barang tepi kasih tegala beulah kaler. Yoga Jaya geus aya hareupeun nyerenge seuri bari tetep ayem. Wah, hebat sakali deh kaki dua. Sok kami rek ngagugu kana kayang anjeun. Seot si Tarik lumpat kaki dua tapi barang tepi kanu dituju Yoga Jaya geus nyampak hareupeun. Diuk bari nyerengeh atuh menit calawak si Tarik capek jeung heran ku pangabisa musuhna. Satuluyna si Tarik lumpat ngulon Yoga Jaya geus nyampak di kolon. Berkawetan sarua cara tadi. Yoga Jaya geus nyampak di dinya. Meningah ulang si Tarik manehna teu bisa ngomong. Tapi sakilat lumpat di kategah-tegal. Kasampak Yoga Jaya geus ngajanteng di urut tadi teu jiga-jiga tas lumpat jauh. Andika teh boga ilmu naon? Nabet sanggup ngayunan ilmu kauring ha? Cek si Tarik bari ngahegak beungeut beureum semu era. Kuring make ilmu ringkang buana. Mun aya niat rek pindah tempat bisa ras jereg. Ari sabab kuring geus ngagem ilmu ti Nu Maha Tunggal. Nyatana ti zat Nu Maha Kawasa, Allah nu ngan hiji. Kuring geus nyaho manusia teh dijieun tina opat bahan. Acining bumi, acining cai, acining angin jeung acining geni. Eta nu opat disebut dulur nu opat, kalima pancer, zat Nu Maha Kawasa. Mun eta geus kapimilik, jagat nu sakieu gedena jadi leutik. Sabab sajagat kabeh geus sajiwa jeung kuring. Malah ilmu anjeun nu nyokot tina angin geus aya di kuring. Ta eta ilmu ageman di kuring. Si Tarik ngahuleng para wargi ngadenge kitu. Tapi can aya niat rek ngedalkeun anu geus taluk mah. Sabab aya keneh kapanasaran dina hate, hayang ngajajal ilmu musuh nepi ka beakna. Kumaha? Geus cukup sakitu? Acan aya keneh kapanasaran? Pek kedalkeun hayang kumaha?
Mun andikan nyanya geus ngawasa dulur nu opat cik buktikeun. Heuh kuring rek dibuktikan. Harita keneh Yoga Jaya nenjerak bumi curalit blug si tarik ngajungkal tepu puguh korejat hudang deui bari ngahega. Padon molohok ka Yoga Jaya nu tetep ajeg cara tadi. Eta ilmu runtak jagat. Cokot tina aciling bumi boro-boro jalma nu deukeut najan nu jauh puluhan mil tangtu ngajuralit cara bieu. Kuring ngaku kana keulan anjeun tapi mana nu sejen? Ye hiji deui. Jawab Yoga Jaya bari newak leungeun si tarik dicekal satarikna. Karasaku si tarik panas lain memeusan. Asa nyerep kana tulang sandi jeung nyelek kana angen. Ampun kuring taluk, panas. Gari taluk. Ku kami dilesotkeun ta eta ilmu nu dicokot tina acining geni. Hawa panas nu bisa ngaduruk musuh. Kumaha ayeuna? Cukup acan? Ceuk Yoga Jaya nantang keneh panon mureleng ka si tarik. Cukup. Aduh, kuring percaya. Ayeuna minta disaksian ku sararea ti mimiti dangat ieu kuring taluk ka anjeun. Sejabu mela jeung seja satia salilana. Kitu ceuk si tarik ngebrehkeun eusi hate sabada meakeun kapanasaran. Syukur ari kitu mah. Ayeuna geura minta dihampura ka dulur-dulur kuring. Teta Kang Bedas, Kang Tiis, Kang Awas. Kabeh geus sahate seja hirup babarengan silih belaan jeung silih pihapekeun diri. Muga-muga ku jalan kieu bakal mawa kana kabagjaan lahir batin. Ceuk Yoga Jaya bari nunjuk ka dulur-dulur nu tiluan atuh geus kitu masih tarik sasalaman ka sararea bari silih kenalkeun ngaran jeung silih menta silih hampura. Sanggeus silih kenalkeun gek dariuk dina jukut ngariung limaan. Hate Yoga Jaya ngemplong ngarasa bungah jeung gede hate. Lantaran amanat akina geus kacumponan saware, geus bisa ngelingan anu kasasar lampah, geus bisa nyanggredkeun tali mimitra. Syukur alhamdulillah urang sararea geus ditepungkeun ku Nu Maha Kawasa. Bisa babarengan kawas jeung dulur patuturunan sira. Ieu teh hiji kamurahan Allah nu mere kabungah ka urang sararea. Nu tadina hirup nyorangan ayeuna bisa hirup babarengan. Ieu teh hiji kauntungan sabab hirup lobaan leuwih hade batan sorangan. Apan ceuk omong kolot ge ulah rek ngajujur nafsu ngumar amarah. Eta teh matak cilaka, nafsu nu mata kaduhung badan nu katempuhan. Utamana jalma kudu loba batur keur silih tulungan, silih titipkeun nya diri. Budi akal lantaran ti pada jalma. Tah urang ge kudu kitu, sangkan pinangih jeung kabagjaan. Kumaha satuju mun urang babarengan di maan? Ceuk Yoga Jaya bari rutret kanu opatan menta jawaban nu pasti. Akang mah satuju we sabab bapa akang ge sok kitu mapatahan teh kudu silih pikanyaah jeung bapada jalma. Kudu silih PHKP-keun dia. Sabab urang teh tunggal saturunan ti Bapak Adam tak kitu jang. Nuhun Kang Bedas, kuring bunga hari kitu mah. Tapi kumari nu sejen naha satuju teu? Yoga Jaya nanya ka nu sejen. Siti isi awas katut si tarik ngebrehkeun eusi hatena sararea satuju mun limaan silih pikanyaah. Silih belaan jeung silih tulungan masing-masing aku dulu repet ku hinis. Nuhun pisan ari kitu mah. Taina urang badami sabab ari jeung dulur mah kudu sareundeuk saigel sabobot sapihanean. Sabata sarimbagan, kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak, ulah pagirang pahilir-hilirnya mani pagirang-girangnya tampian. Ulah rek pakia-kia tapi kudu saikhwan jeung satujuan. Tah lantaran kitu dina tujuan ge kudu sarua. Kudu luyu sararea cik menta saran nah rek kumaha ayeuna. Naon heula nu kudu digarap? Ceuk Yoga Jaya dari pisan ngajak badami ka dulur-dulurna. Akang marek nurut ka ujang we rek kitu rek ieu ge lah sejang ngiringan asal kana jalan bener sarta teu ngarugikeun ka diri pribadi jeung ka diri batur tak kitu. Nya bener pek we lah atur ku ujang lah akang mah sejang ngiringan we. Ceuk si Awas sahate jeung si Bedas. Malah nu sejen ge kitu masrahkeun ka Yoga Jaya. Leng Yoga Jaya mikir milih-milih pilampaheun nah mana nu pantes diheulakeun. Nah mending neangan nu jadi bapa atawa neangan heula musuh akina. Lila-lila pok nyarita. Dulur-dulur kuring sakabeh ayeuna mah kieu bae. Maksud jeung tujuan urang teh sarua. Nyatana rek ngalalana bari neangan jalma jahat nu ngarugikeun ka balarea. Kumaha mun urang ngalaksanakeun heula tujuan kuring? Kahiji neangan nu jadi bapa, kadua neangan raja jahat, katilu neangan aki wanara atawa si jambrong, musuh bubuyutan aki kuring. Cing kumaha satuju? Satuju akang mah?
Si bedas panghilana nemal para mitra tuluy disusul kuno sejen nya tujuan kana kahayangna Yoga Jaya. Nya syukur mun geus kitu kabeh mah. Hayu urang lalempang deui urang nuluykeun ngalalana neangan nu jadi bapa atawa musuh aki atawa raja jahat susuganan ulah lila teuing sing tereh kapangi. Geus kitu mah para mitra bring atuh 5 pamuda nu sarimag teh lalempang nuluykeun lalampahanana. Saja jalan teu weleh galecok ngobrol. Ngaguar pengalaman masing-masing. Eta 5 jajaka teu jiga-jiga anyar pinangih estu jiga dulur pat kuhinis. Estu jiga dulur sakemaran sabab dedegan jeung rupa sarua ngan dina urusan ilmu jeung kasakten Yoga Jaya leuwih unggul. Dina hiji poe Yoga Jaya jeung dulurna terepi ka hiji leuweung. Limaan asruk-asrukan bari tetap suka seuri taya kasedih karempan lila-lila regeureun lantaran Yoga Jaya ngarasa capek. Kang, urang teh kawas nu salah lengkah. Nah abet kalah kalos-los ka leuweung. Apa nu keur diteangan ku urang mah tangtuna gaya dipilumuran. Kitu ceuk Yoga Jaya. Ih, sabios adi dan kege bakal anjog ka hiji negara atuh. Ayeuna mah teruskeun we nyorang alas dan kege bakal tepi ka sisi leuweung belah ditu. Cek si awas dariana keur manehna mah teu susaheun ku pilampaheun sabab awas kanu jauh. Tapi mun dilatih di leuweung mata rugi sabab nu diteangan moal buru-buru kapangi. Yoga Jaya nyarita bari luak lieuk siga aya nu diteangan. Keur kitu kadenge anu ngangorosak belah landeu. Nu limaan curing hak melong ka tempat datangna sora. Teu kungsi lila aya nu datang 3 jalma satengah ditaranyang. Ukur make celana ponok jeung rawing, buuk gondrong kumis janggot pacoro. Awak kalotor puguh we nu limaan kaget. Yoga Jaya nangtung bari mencerong kanu kakara datang. Saha nikah teh rek niat goreng atawa niat hade? Aduh, nu jang gasep ya. Ulah luas-luas jeung mangah jadang sun. Lain rek niat gumila sun. Lain niat hianat, niat jahat ka salira jeung nanging sawayalna sun. Mang dise jamun tulung teh. Cek eta jelema sopanaker. Malah bari mangut tanah hormat ari pangawakan penek busak kala sirah gunul tapi kumis jeung janggot gomplok sedeng nu sejen mamoloho. Rupina naon teh moal hilap deui ka si bohek kurang mitranya. Saha atuh ngaran anjeun? Naon sababna beti kituan? Jeung di naon nu bisa dipilampah ku kuring pikeun nulungan anjeun? Yoga Jaya nanya bari mencrong, hate mah kaget sabab di tengah leuweung bet aya jalma nu sakitu rudina. Kieu jang sun mang teh tos daun-daun ni leuweung teh. Sangsara kadung sang-dungsang teh nu kaning madan gitu. Malah mah babaturan mang geus aya nu maot. Teu kiateun ka dalang sara di tengah alas. Ari kawitna mah mang teh sajami larian dulungan nu dibuang ka leuweung. Nanging teu kabanyak dalah kata limang teu terang jalan teh asul. Teu terang kaler kidul. Sakitu wa bener lumpangan ge jol deui ka urut. Nu akhirna janten kieu awak Rudin. Pake es tuwerit pisan nya ukur pupucukan sareng bongborosan. Taya bentana sareng sado hewanna kitu. Ari wasa mang nu katelapun bohek, ari ieu sakri ieu urban. Babaturan mang tos tilar dunya ngaranna Kang Kayim, dikubur di tengah alas. Estu walurat pisan keur matos sepuh dia nya mah. Tak itulah lakon mang teh ujang. Ceuk eta jalma. Horeng balad si bohek katalang sara di leuweung keuna ku tenung Sutimah nu akhirna katalimbang teu nyaho di jalan. Jadi kitu. Teras kumaha tuh mang? Salajengna mah kieu jang mang teh moal seueur nu dipiharep sun. Iwa ti pitulung ti ujang we mugi keur sanuduhkeun jalan nu leres itu. Nu sakira bakal anyog ka pilemuran, margi mang teh tos rami hoyong wangsul ka lemur. Tapi salamina bet di leuweung wae tah mungkin kitu jang. Karunya teuing. Jung atuh geura marulih ka lemur tuh jalanna ka ditu kuring ngajamin mamang tiluan bakal tepi ka lemur. Sabab kuring make ngaran kuring make jalan anu bieu ceuk Yoga Jaya bari nunjuk ka beulah kaler. Mere jalan kasih bohek sangkan bisa balik deui ka lemur. Nuhunna tuh ujang mang teh bingawe teh bapadana sun. Margi tos dibarengkeun tebang sareng salira nu sae mana permios kasep mang bade saja mulang ka lemur sun. Mang wilujeng angkat. Ceuk Yoga Jaya dari apisan. Ayeuna mah leuleuy jeung sopan sabab geus kanyahoan yen nu tiluan teh lain jalma jahat. Geus kitu masih bohek jeung baladna teu laloba omong terus leumpang mapai jalan nu dituduhkeun ku Yoga Jaya. Tiluan gede harapan sabab percaya kana omongan Yoga Jaya yen bakal tepi ka lembur.
Ari Yoga Jaya jeung baladna sajongjongan Majarempe panoneuteub kasih bohek nu arinit ngajugjug lemur sanggeus ngiles dina pengkolan pok si bedas nyarita. Heran abet aya wae jalma nu kasasar di leuweungnya. Sababah bapak akange kungsi nyaritakeun jeung pangnamisah ti batur teh lain emu ngahiji jeung umum, lain teu parok jeung batur tapi katalimang di leuweung. Teu nyaho jalan pangbalikan ari ayeuna bet aya deui nu kitu. Asa matak heran ka bina-bina na leuweung naon atuh ieu teh nya. Bapak kuringnya kungsi nyaritakeun hal eta tapi kajadianna mah bareto walasan daun ka tukang. Teh masih awas jiga nu ngalelewean. Kitu deui si Tiis jeung si Tarik nyaritakeun kolotna nu matuh di pileuweungan sabab teu hasil manggihan jalan ka lembur. Ulah kaget Kang. Ieu leuweung memang sangat keneh. Loba keneh setan jeung siluman, loba jurig jeung genderuwo nu telenges. Tapi urang ulah keuna kuno kitu sabab geus percaya ka nu Maha Kawasa. Ka Allah nu Maha Kawasa, atuh sajabati kitu akang teu kudu heran. Daki kuring ge cicingna di leuweung salilana, tah kulantaran kitu geus wae mah. Ulah dipake pikiran mending urang laleumpang deui. Ceuk Yoga Jaya ngajak buru-buru idit hayang tereh tepi ka nu dijugjug. Yu atuh cukup sakigeureuh malah. Bring limaan laleumpang deui nuluykeun lalampahanana. Bari leumpang teu oleh galecok sagala dicaritakeun. Nu akhirna eta 5 jajak ka anyog ka sisi leuweung malah ti dinya mah geus kaciri aya pilemuran di lebak meuni marak bak pikawa asin. Tu tembok sararea dilaneuh aya lemur gede imahna gegek pangeusina loba tanahna subur. Pikabetaheunna eta nagara anyar kitu. Ceuk si awas bari nunjuk ka lebak sararea melong ka lebah dinya. Urang geus mejeuna asup ka lemur ayeuna kaparengan aya lemur gede. Ieu urang sampeurkeun susuganan aya pangalaman anyar di dinya. Pikeun namahan duang urang. Yoga Jaya geus hayang tepi ka lemur malah baturna geus satujueun pisan. Atuh bring laleumpang paroman bear marahmai. Sararea atoh sabab cereh tepi ka nu dijugjug. Akhirna srog ka hiji nagara di dinya aya lemur leutik, aya warung sisi jalan. Kuring mah lapar kumamun urang eureun heula di warung. Puguh we lapar mah akange sarua hayang eureun bari dahar lah. Tema si Tarik karasa jeung Yoga Jaya malah sarerege kitu pisan. Siga nu ngalelewe atuh asup ka warung para mitra. Daek dariuk dina bangku. Yoga Jaya menta sangu jeung deungeuna ku tukang warung di ladangan kalayan someah naker. Teu laloba catur para wargi, beral dalahar babarengan, brak dalahar babarengan. Ai beral miang urang brak dalahar babarengan. Meuni recok bangun anu nikmat naker sabot dalahar di jalan Rabu loba jalma nu lalar liwat. Awewe lalaki kolot budak ngabring sigarek lalajo pesta. Lila-lila Yoga Jaya panasaran pok nanya ka tukang warung. Bibi teh aya naon bibet seueur jalmi nu angkat-angkatan terus aya nu tongtonan atawa aya naon. Teu aneh ujang di dieu masok kitu unggal dinten oge. Margi nuju aya raramean di dayeuh tos ampir 3 sasi. Nanging raramean urang di dayeuh mamahiwa ti batur. Cek tukang warung nyarita teu pati daria. Sedeng Yoga Jaya jeung baladna panasaran. Nah make nyarios kitu bi naon nu saleresna? Kieu ujang Kang jeung Raja tos lami milarian piminantueun. Nanging teu anu kersaeun sarta teu anu kapilih ku puterana. Margi kapalaina mahiwa teu anu tiasa nyumponan. Nanging bibi heran margi aya keneh nu nyoba-nyoba ngadu milik. Akhirna teu kirang-kirang nu nemahan pati ditunggal jangga ku Algojo. Har. Na kumaha ieu teh asa teu kaharti teh incing terangkeun anu teteh labi. Ngarah kuring jadi nyaho. Ceuk Yoga Jaya manehna teu eureun daharna. Nepi ka eureun daharna bakat ku hayang sidi. Kieu ujang ieu teh nagara anyar umurna can aya sawindu. Rajana katelah Surajaya prameswarina Sutima eta raja kagungan putra istri hiji jenenganna Arumwangi. Ari nilih kana rupi mah memang sae. Da kageulisanna meujeunna salirana teu awan-awan teuing. Nanging adatna sareng laku lampahna api kana jiseun. Adigung sareng gede cahak. Teu sakedik rakyat nu namahan pati alatan dibenuan ku eta putri. Sarta kasalahan teu pira teu pantes dihukum pati. Contona upami aya hiji jajakannya nu kumaha ninggalaran ka anjeunna heug teu katarima. Teras dianggap hiji rurujit. Sok ditibana hukum pati teu karana ditalungtik itu ieuna. Asa kakara teh nya. Asa kakara. Aya nu kitu mah ari ayeuna aya naon ieu teh? Saleresna buru-buru terangkeun ka kuring bi. Yoga Jaya geus teu sabar.
Muhun anu mawi nuju milarian pimpinan tueun raja teh. Ari cayana ngayakeun sayembara. Nanging can anu kaango margi kapal putri teh mah hiwal kapalaina. Kajajaka sakti nu sanggem ngukulan kasaktianana tak kitu ujang. Oh, sakti putra raja teh nya. Naon kasaktianana bi? Jago lumpat ujang di negara mah can aya nu wani ngungkulan. Margi lompatan tarik lir kilat teu aya nu tiasa ngudag. Pami aya nu aleh balapna sok dihukum pati kitu aneh teh jang. Cek si bibi tukang warung. Panasaran kuring hayang ngajajal kana elmuna. Nanyaan putri teh sakti tapi kuring mah lain kabita ku geulis nabi. Lain hayang kawin ka putri ngan hayang tepung jeung bapana. Sabab kuring geus lila neangan nu ngaran Surajaya. Ih, mangga ujang apaan batur ge sok aya nu ngajajal. Ngantar aya nu hasil malah mati saeutik nu balik ngaran. Tapi anehna teh ih. Nu kapok jolde-jolde nu nyoba-nyoba da eta kabita ku geulisna meureun. Atuh saja batik kitu mun aya nu hasil ngelehkeun putri dibere hadiah nu lain saeutik. Naon hadiah nabi? Emas jeung inten ditambah ku barang anu gede hargana. Lobana saleuit tapi di bawahna kudu disuhun cenah ku sorangan upaya teu kuat. Mawana moal dibikeut tak kitu jang araneh pugu oge. Yoga Jaya jeung baladna silih reret masing-masing hayang nyoba kana eta sayembara. Tapi can bakal loba omong lantaran can rengse dalahar. Sedengkeun tukang warung gawena neuteup kanu limaan. Ari sabab 5 jajaka bet sarimag siga kemar malah mah ngomong dina hatena. Si bibi hari tengah gerentes dina jero hatena. Itu urang mana atunya asal lucu teuing karasep jeung sopan, hanya kalwe pakeana kalotor jeung saderhana. Nah urang kampung mananya jiga-jiga nutaranya bakadaya, kitu cek hatena bari tuluy nyarita deui. Mun ujang hayang nyaksian buru-buru ka alun-alun, sababeuna ge da moal burung aya nu nangtang balap geura. Tuh batur ge ngaleut eta teh rek lalajo. Nya bener bi hayang lalajo kuring lah, sok atuh itung heula. Nu geus didahar ku kuring sabatur-batur, kuring rek alun-alun. Si bibi tukang warung ngareken nu di dalahar bieu sanggeus puguh tuluy dibayar ku Yoga Jaya. Geus kitu Yoga Jaya amitan dituturkeun ku baladna. Sanggeus aya di luar limaan dari yuk sisi jalan rek badami. Tak kitu kaayaan di dieu teh Kang kudu kumaha ye? Cek Yoga Jaya bari rutret ka baladna nu opatan. Soal lumpat mah pasrahkeun ka Akang, urang adukeun jeung ilmu anu aya di Akang. Mun Akang teu hasil ngelehkeun putri nu somong, Akang rek lumpat ka leuweung rek neangan nu jadi bapa. Elmuna rek dipentak kabeh sangkan bisa ngelehkeun putri sakti. Ceuk si tarik miheula anemalan. Manehna geus sanggup pikeun ngayonan putri sabab boga ilmu lumpat anu can aya tandingna. Nya syukur atuh mun kitu mah. Kuring regreg tapi kumaha lamun dititah nyuhun barang saleuit sanu sanggup. Ari ujang biraku pohokan ilmu Akang boro-boro barang saleuit najan segede imah ge moal burung dituhun ku Akang mah. Bising teu percaya buktikeun engke. Tema si bedas tandas manehna teu gimir. Sabab ngagem ilmu bedas anu can aya tandingna. Mun kitu mah urang milu sayembara we susuganan aya milik ngarah aya kemajuan jeung deui hitung-hitung neangan pangalaman samemeh tepung jeung nu jadi bapa. Yo atuh satuju Akang ejang. Cek si tiisnya tujuan malah si awas ge satujuan pisan. Manehna janji rek ngabantu. Syukur mun kitu mah urang imit ka alun-alun. Urang lalajo sayembara. Nah nu mah kumaha prak-prakanana. Nanya putri raja teh sakti jeung telenges, urang buktikeun ku urang sarerea. Nya bener jang lah, yu urang init. Cek si bedas jung nangtung tatan-tatan rek init kadayu. Geus parat badami mabring limaan muru ka alun-alun milu ngabring jeung jalma-jalma liana. Nu harita rek lalajo sayembara teu kungsi lila geus datang ka alun-alun. Tetela teu nyalahan di dinya geus loba jalma nu rek lalajo meninakleuk ngariung alun-alun nu sakitu legana. Yoga Jaya jeung baladna sasalendep ka hareup hayang lalajo panghareupna. Hayang sidik jeung tetela breh nempo raja jeung prameswari dikawal ku patih jeung prajurit pinilih. Nu rek balap jeung putri geus hayagi make baju jeung calana rupa-rupa. Rupana beureum nyekel payung tina batok. Kitu deui nyi putri geus make pakaian paranti balap para mitra. Sanes payung gayung berapa bener nyekel gayung tina batok. Warna emas meni murubur semuhurung nyekel gayung tina perak. Nah bawa teh marawa gayung meh naon nya Kang? Ceuk Yoga Jaya ngaharewos kasih bedas. Nu sejen ngareret tapi teu bisa nemalan rantaran red kapal bah patanang nu rek balap teh.
Teuing jang akang itu ngarti ye. Jeung na teh alun-alun naon atuh lega-lega teuing meuni teu katem posisina, cek si Bedas. Bari euleugeg hayang sidih ka sisi alun-alun bulah ditu. Sigana ieu mah lain alun-alun tapi lapang paranti balap anu ngahaja dijieun keur ngayakeun saemara tapi naon maksudna nya? Pertanyaan Yoga Jaya can pungsi kajawab. Sabab harita kaburu aya nu ngagorowok ti palebah para pangagung. Oreng Raja Surajaya rek biantara. Harita teh para mitra sadaya naik kana papanggungan dituturkeun ku Prameswari. Sedeng rakyat jempling lirga angkat tincak tayan wani ngomong sakecet-kecet acan. Hayang ngadenge kana omongan Surajaya. Raja rek ngomong cek yo. Hapunten, pu Raja rek ngomong cek Yoga Jaya ngaharewos. Keun sina ngomong meh kanyawan ka hayangna. Tema si tarik jep jempe sarerea melong ka raja. Daun ceuli meuni teu sirikna narangtung. Rancung bisi omongan raja henteu ka Bandungan, tekung sililang ngong biantara sora kadenge kasakurnu hadir. Sakumna rakyat kaula dengekeun ku sarerea. Sabab poe ieu aya nu rek nyoba-nyoba ngayunan kasakten awak kaula, anak kaula. Ayeuna hiji jajaka urang Cipelang rek dibalapkeun jeung putri. Ari carana masing-masing kudu lumpat ka sisi alun-alun belah kaler. Di ditu geus nyampak cai sagentong. Jadi nu balap kudu nyokot cai ku gayung. Sing sanu geus hasi nyokot cai kudu setor ka kami. Mun si jajaka unggul tegas bakal dikawinkeun jeung putri. Sarta dibere harta bana saleuit, tapi lamun teu hasil bakal ditunggal jangga, dipake tumal alun-alun tas sakitu nu bakal jadi tongtonan. Prak geura mimitian. Karena nu lalajo surak bari keprok meninga guru. Sedang si jajaka nu rek balap meripias tapi rek mundur teu wani da sarua bakal menang siksa ti raja. Ari nyi putri arum wangi gawena imut bari ngagelenyu. Ngareretan ka si jajaka semu-semu ngahina. Kung 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 sora bende 3 kali. Ditakwal ku paman patih beretak putri jeung si jajaka lumpat patarik-tarik ngerahkeun ajian masing-masing. Si jajaka teh telah boga ilmu andalan buktina mimitina mah bisa ngungkulan nyi putri. Sanggeus nepi ka tengah-tengah putri ngabelesat lir kilat. Miheulaan musuh sakedeung geus tepi kana gentong, krabuk nyiuk cai ku gayung perak. Belesat lumpat deui rek setor ka cai ka raja. Ari si jajaka tinggalin jauh pisan disurakan ku nu lalajo. Aya nu moyok, aya nu nitah lumpat sing tarik, aya ge nu mangkarunyakeun. Sabab lamun teu hasil ngelehkeun putri tinang tu balik ngaran wungkul. Gancangna carita para wargi sadaya. Putri geus tepi ka raja mikeun cai dina gayung. Ari si jajaka jauh kene. Lumpat di tengah alun-alun bari nyekel gayung di eusi cai, hatena geus miris mun teu era marek kabur sakalian. Sabab putri geus puguh moal kasusul. Cilaka aing moal laksana kawin ka putri. Nasib. Kitu gerentes hatena bari tetep lumpat beuki lungse. Pipikiran geus teu puguh lumpat asa teu napak di awang-awang siga anu ngalayang. Siga ngalayang di awang-awang malah kal maot nuturkeun geus hayang nekuk si jajaka. Para mitra kaum dangu, jo si jajaka ka raja mikeun gayung di eusi cai. Jep nu lalajo jempe saurang eta yen wani surak. Lantaran geus pada nyaho yen si jajaka teh geus tepi kana titis tulisna bakal dipateni ku Algojo. Mun Gusti nyangakeun cai dina gayung, syukur. Ngananya kali gayung jadi saksi. Kana datangna malakal maut ka maneh, pek geura heula. Bari ngadagoan nu ngali kuburan. Algojo keur ngasatumbak kana babari maragatkeun nyawa maneh. Cek Raja Surajaya beungisna keur para wargi. Estu teh ras-rasan. Si jajaka teu nemalan ngeluk tungkul bari jeung samarasa. Geus teu ngaharepkeun kana salamet sabab nu geus ge teu aya nu nulungan. Sabab putusan raja teh mutlak moal aya nu wani ngagugat. Harita Yoga Jaya nyerelet hatena teu tega nempo si jajaka nu rek dipateni. Hareupeun jalma loba. Buru-buru noel kebaladna ngajak badami pikeun nurungan nu rek dipencit ku raja. Naon jang? Cek si Bedas ngaharewos, Kang.
narek tega ngantep kan tuah tu dosa disiksa. Kuring mah teu panuju kana putusan raja lantaran nu eleh sayembara teu kudu disiksa. Mana komo dipateni mah ulah pisan. Tah kulantaran kitu kumaha mun urang nulungan eta jajaka? Satuju henteu? Ya Kang mah satuju pisan tapi kumaha carana? Urang ngadeheus ka raja ayeuna bisi si jajaka kapencit manten. Satuluyna urang daftar yen urang bakal ngajajal kasakten putri. Yo atuh. Bener pisan kitu malah tapi kumaha pamadegan maraneh ieu? Satuju henteu ya? Si Bedas nanya ka baturna sarerea satuju rek nulungan si jajaka. Demicen waktu bering limaan ngadeheus ka raja nu lalajo pating polohok teu ngarti kana tujuan lima jajaka. Barang serog ka raja kanyahoan ku Patih Sawor gancang ditanya, "Hei kisilah rek ka mana maneh ha? Halik nyingkah, bising kakek ceritan getih sabab didirek mencit manusia deuleu." Kitu ceuk Patih Sawor. Kang Patih kuring yang hareup ka ditu aya perlu. Tema Yoga Jaya teu make tata krama nangtung bari molotot ka Patih. Nyebutna ge Akang Patih siga kalanceukna puguh Sawor teh keuleun. Saha sia ha? Kumaha ningahina basa ka kami? Nah teu bisa sopan ngomong sia ukung Akang kawas kalanceukna bedul sia. Nu bener sia ngomong teh bising dirieus ku aing deuleu. Hapunten Kang Patih kuring mah jalma ti kampung. Dusun teu nyaho tata krama pangna nyang hareup ka ditu tapi omongeun ka Patih jeung raja. Butuh naon sia? Sawor buncelik bari kekerot nahan amarah. Rek menta si jajakan weleh balap sabab eta dulur kuring. Hah? Menta si jajakan weleh balap? Hahaha, teu bisa tuh. Teu bisa. Sabab putusan Kang jeung raja teu bisa diganggu gugat. Moal bisa dibatalkeun ayeuna mending balik sia ulah mikir-mikir dulu maneh. Juga balik. Moal kuring mah hayang nulungan jadi dulur. Mun Kang Patih teu bisa mutuskeun kuring hayang nyang hareup ka raja. Ceuk Yoga Jaya bari mureleng ka raja estu teuneng ludeung taya kasieun taya karempan. Raja heraneun sabab kakara harita aya nu kumawani kitu peta. Kang Patih aya naon teh? Kitu ceuk Raja Surajaya. Ieu Gusti aya jaka bari ngahalangan kana maksud gamparan sun. Coba asina ka dieu jajakana. Urang ngomong jeung kami. Surajaya ngagupayan ka Yoga Jaya nu digupayan gancang nyampeurkeun pok nyarita. Atur nuhun raja kuring di idunannya menyang hareup. Maneh teu bisa ngomong nu bener? Atawa teu nyaho yen kami raja? Cik jawab. Saha sia nu sanyana? Surajaya heran. Manehna mureleng ka Yoga Jaya. Kuring nyaho yen hareupeun kuring teu raja tapi kuring mah teu bisa ngomong leuwih lemes ti kieu. Sabab teh pangalusna ngaran kuring Yoga Jaya asal ti Gunung Sanget. Nincak daya ka karayeuna sabab saumur dumalah aya di leuweung. Pantes atuh ari kitu mah. Selain dia orang leuweung euy, haku kami di hampura. Tapi rek aya naon los-los ka kami, rek milu balap? Cek Surajaya teu boleh mencerong. Leres Gusti hoyong milu balap tapi aya syaratna. Naon syaratna? Asa kakara teuing make menta syarat segala. Syaratna nu tadi bade dihukum, dibebaskeun gitu. Haku kami dibebaskeun, moal tulus dibencit. Tapi kudu aya nu daek jadi gantina. Sabab alun-alun tetap kudu ditumal ku getih manusia nu keur meujeuhna buta tulang buta daging. Tak kitu we pamenta ti kami. Kumaha sanggup? Cek Surajaya. Satengah nyingsieunan sabab disangka nama Yoga Jaya rek sieun. Keun bae kuring ganti nama ada kuring teh sieun ku Patih tapi daek sote dipencit mun eleh lumpat. Mun unggul mah Gusti Raja kudu dipencit. Naonna? Gagah sia nyarita teh. Culangung kawas lain ka raja we. Cek Surajaya molotot. Puguh ki Patih Sawor keuleun. Manehna maju rek nyang kalak Yoga Jaya tapi Yoga Jaya kaburu nyarita sareng waktosna kabujeng seep. Para wargi sadaya anu rupina duwi ka dieu we para wargi sadaya carios nyambung nu judulna nyaeta Pancatunggal.